Kontet. Eta si Haji. Nah, Lain yuk. Mana kos nu heueuh make jeung pelakan lauk. Balong teh lain naon aya balong tapi pelakan lauk kena naonan pupujieun. Pelakan. naon jalan jojo gurah geureuh. Lain kitu ari Pak Haji mah. Tuh itu teh bangun, tuh itu teh boga duit teh maneh. Itu teh bangun tuh. Nya geus kumaha urang atuh mending ngilu riweuh. Anak pamajikan maneh itu tuh. Lain da ieu mah pila urang lain imah. kuma urang bedegong teh nyaah Pak Haji mah ya ka mana teh kontet. Bangun pan boga anak pamajikan meureunnan. Ya mah lain kitu. Cing nyaah ka anak pamajikan teh lain naon pagawean dukal dekul kos burung. Nanti nya nganggur. Gawe sopan wae. Cager Cager eta nu namangna tong dinya atuh. tukeun bae lah kumaha si lagena pada kudu di luhur ulah di handap atuh. Maco wae. Ya. Dengekeun. Nyang hareup ka dieu. Alamun datang orang terhormat nyang hareup. Beungeut teh lain buluar balieur nyewa. Nyewa Rek naon? ya dengekeun ya. Lain woi mah kejung nepak deui Abi teh nepak nengang atuh. secara serius ari datang orang terhormat turun Wah Haji Salman sing serius beungeut atakeun lah beungeut omekeun beungeut sing baleg dengekeun ya kontet Rek naon? Pak Haji butuh tanah 2 hektar pedah di dieu rada betah we nempona Pak Haji hayang lah atuh ngaranna ge jelema beungar jadi yang bari niis bari nyoho Geus beak dia mah tanahna geus mah anu kosong geus dibelian ku bos-bos di kota. nyanyahoanan kontet ceuk saha beak ulah sok nyanyahoanan si teh hirup teh make jeung nyebutkeun beak kumaha itu taneuh lega keneh si teh Geus loba nu meulieun tah sawah ieu geus anu meuli ti urang Cimahi. Ieu kebon sampe ti urang Cianjur. hup ja ek ngangap naon nah aing teu mampu make jeung nurutan batur matak aing datang ka dieu teh meuli taneuh tuh itu taneuh lega keneh ek nyan pila Pak Haji keur budak anu si metang kayak di mana tempatna si teh keur pilana Geus eueuh geus dijualan itu geus dijualan ku nu boga teh. aing bejak nah make jeung teh jual ka Pak Haji eta make lamun kalah dijual ka batur nah maksudna eta Nya teuing atuh Pak Haji dari tanah urang. tong teuing kontet bejakeun kan jual ka Pak Haji gitu make jeung dijual ka batur nu lain-lain wae mah geus cenah lieur kontet aing datang ka dieu jauh-jauh geus teu bisa dibawa badan cenah teh make tajwid si teh boga akhlak lieur ngabandungan cenah kahayang aing teh jual ka Pak Haji Mayung gitu anu loba duit dulu Wah Haji Salman nah make jeung kalah dijual ka batur aing ge mampu sia teh sopan sia mah eueuh sia mah teu berakhlak sia mah hirupna assalamualaikum Waalaikumsalam. Haji nu teu boga akhlak mah bejakeun nu boga geus dibaleurikeun ka batur. bejakeun deui ku sia ka ditu kan nu boga imah nah maka nu boga taneuh jual kitu ka Haji Mayung lain kalah pelakan ta balong sia teh lain kalah ngelamun hayo hirup teh sia teh sopan sia mah Haji nanaon dasar si Haji katulah. kumaha aing we sia teh sopan we sia bejakeun jual kitu ka Haji Mayung ieu teh ari aing terus nepi ka ditu Sia ku aing ara teu